Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal. Yajibu wajib naon saumu Ramadan, puasa Ramadan, bi ahadi umuri khamsatin, ku salah sahiji perkara anu 5. Ahadihan nu ari salah sahijina, tanapi ahaduha nu ari salah sahijina, bi kamali Sya'ban, ku sampurna bulan Sya'ban, salasina yauman, 30 dinten. Wasaniha, sareng nu ari kaduana, biru'yatil hilali, eta ku ningali bulan, fi haqqi man ra'ahu, di hakna jalma nu ningali hilal. Wa in kana, sanajan bukti man pasikon, eta jalma pasek. Wasali suha, sarang ari nu katiluna, bisubutihi, eta ku netepkeun hilal, pihak iman, di hak jalma, lam yarahu, nu teu ningali bulan, bi'adli syahadatin, kalawan kasaksian anu adil, warabi'uha, sareng ari nu kaopatna, bi akhbari adli riwayatin, eta ku berita ningali bulan kalawan adil, mausukin, anu dipercaya, naon bihi itu ikhbar. Sawaun, sami bae, waqa'a, anu terjadi, fil qalbi, dina hate, naon sidquhu, ngabenerkeunana ikhbar, amla atanapi henteu, ghairu mausuqin, anu henteu dipercaya, naon bihi eta ikhbar, in waqa'a, lamun terjadi, fil qalbi, dina hatena, naon sidquhu, ngabenerkeunana. Wa khamisuha, sareng ari nu kalimana, bidzanni dukhuli Ramadana, eta ku nyangka asupna bulan Ramadan, bil ijtihadi, ku ijtihad, iman dijalma, istabahanu sarupa alaihi, ka man naon dalika, eta ijtihad. Ayeuna mah pasal netelakeun tentang kewajiban puasa Ramadan. Yajibu saumu Ramadana bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan teh
dengan salah satu sebab urusan anu 5. Mana nu 5 teh haduha bi kamali sya'bana salasina yauman. Kahiji kusabab sampurna bulan Sya'ban 30 hari, 30 dina. Tadi mana bulan Sya'ban tos tanggal 30, maka keesokan harina tos dipastikeun eta mah tanggal 1 Ramadan. Anu kadua nama wasaniha biru'yatil hilal pihak kiman ro'ahu wa in kana pasikon. Nu kadua nama kusabab aya nu ningali bulan sabit dihakna jalma anu ningalina sanajan eta jalma teh pasek. Pamina jami aya nu ningali bulan dina ru'yatul hilal maleman tanggal 28-nya misalnya. Ta anu ningali bulan jadi maghrib teh. Tuluy manehna teh bebeja gitu nya, ningali bulan. Ta jadi sok sanajan eta nu ngabarkeunana teh jalma pasek, maka jalma anu narima pesan eta nya jadi kudu puasa isukna teh. Berarti isukna teh tanggal 1 Ramadan. Wasali suha bisubutihi pihaqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Anu katilu nama pun netepkeun hilal padahal mah teu ningali naon. Teu ningali hilal padahal mah. Tuh. Kalawan aya kesaksian anu adil. Jadi lamun tuturut muning teh menurut tuturut muningnya. Jadi seperti urang kan? Urang kita ningali bulan kan tiap rek puasa oge da urang mah jauh ka mana? Jauh ka lautnya, dari ningali bulan mah kudu di pinggir laut. Pinggir pantai gitu. Ta urang mah ngupingkeun aya pangumuman ti pamarentah subutna teh. Nu matak sok aya isbat cenah. Isbat teh subut teh. Tuh. Jadi urang oge sami kedah puasa. Saperti nu kamari eta mah kapanan tos digenapkeun nya jadi 70-nya. Jadi 70 hari eta mah kana bulan Sya'ban. Anu kaopatna wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairu mausuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Anu kaopatna mah cenah oge karana aya berita nu dianggap adil gitu riwayatna teh. Ningali naon? Iya ningali bulan misalnya sarua bae eta mah naharek ngabenerkeun dina hate atawa henteu. Itu. Atawa lamun teh mah henteu atawa kurang dipercaya gitu. Lamun dina hatena teh terjadi ngabenerkeun karena bawa isuk teh tanggal 1 Ramadan. Itunya. Jadi anu kaopat mah itu tah rek ngabenerkeun arek henteu ngan pokona mah gitu. Aya berita nu adil gitu nya. Pan ari berita mah kemungkinanna teh bisa bener bisa bohong gitu kan. Aya berita mah namina ge berita itu. Eta tanu jadikeun sabab wajib puasa Ramadan. Kan urang oge jalmi teh kan benten-benten nya. Aya anu ngadaguan subutna teh subut pamarentah gitu nya. Geus teu ngapiasa teh meureun erek kebenerkeun atawa henteu gitu dina hate teh.
Ngana di urang malah ngabenerkeun gitu kan. Sabab aya pamarentah urang mah. Keur naon meureunnan memang urang gaduh pamarentah anu berdaulat gitu. Wa khamisuha bidzanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dzalik. Anu kalima nama nyangka bulan Ramadan isuk teh tanggal hiji Ramadan ngan ijtihad wae ijtihad. Misalna jalmi anu keur di penjara gitu nya. Da kulantaran memang meureunnan mayoritasna teh non muslim itu. Kan meureunnan teu apal bahwa isuk teh tanggal hiji Ramadan itu. Tamanana teh ijtihad. Jadi ku ijtihad ge bisa dibenerkeun. Ku ijtihad ge eta tanu jadikeun sabab wajib puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.